Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali deui dina Bolonyon channel nyaritakeun si Kabayan. Aduh, urang pusing loba teuing ya carita si Kabayan nu geus urang teu inget poho muncek bahasa Sunda kasar nama. Poho. Urang mah sebenarnya teu bisa Sunda alus, teu bisa ngaranna ge asli ti Pandeglang, pan gede di Pandeglang. Kasar urang mah. Aing dia gitu. Jadi walaupun ucapan kasar tetap hate mah hate ping, hate bager. Itu kumaha deui meureun ya, Mang. Da meureun sabatang dua batang kuring mah hese. Sampai ka nyen YouTube urang gegeuleuan siga kieu ya. Padahal mah kasep asli nama. Sampai gegeluan siga kieu ya urang ya Allah. Tare kumaha deui sabatang dua batang meureun wa kuring mah rese. 1000 2000 komo deui. Anak kedeung deui lahir. Tetep masih ganteng. Nuhun. Jadi orang carita dina poe ieu urang bakalan nyaritakeun si Kabayan. Si Kabayan tah ngalah nangka caritana eta ku indungna. Indungna hayang ngadahar nangka, hayang ngadahar angeun nangka, cuk indungna teh. Ngagoroan si Kabayan, "Kabayan, naon, Mak?" Cuk si Kabayan teh. "Coba alakeun nangka jang," jadi gitu kan. Emah hayang ngadahar angeun nangka ya. Tah, geus kitu si Kabayan eta nurut ka gunung manehna ngalah nangka. Waduh, emah aing hayang nangka dak yang geus ge ngalam bae manehna ka luhur make sarung tah. Make sarung manehna ka luhur. Ya ampun urang teu make sarung ya. Masalah can magrib make sarung manehna teh ka luhur naik terekel ka luhur nempi luhur. Wih, manehna nempo. Aya nangka nu asak, nu kolot deui. Cek si Kabayan, waduh ieu mah nangkana kolot dak ulah diragakeun bisi doraka. Ku manehna teu diragakeun ka handap nangkana. Bisi doraka ngaranna. Diasupkeun bae kana samping ku manehna sampai dibawa turun deui ieu mah. Tah, pas nepi ka handap manehna. Waduh geus nepi ka handap ya. Tapi ieu cek si Kabayan teh nangkana nangka kolot. Lamun nangka kolot manehna geus paham balik ge sorangan cek manehna ieu. Daripada aing manggul-manggul berat nepi ka imah. Mendingan ku aing sakarodongan ku sarung. Dipalidkeun kana susukan kana lorah eta ku si Kabayan nangkana. Pas dipalidkeun ku si Kabayan eta. Geus beres dipalidkeun ngaranna ge nangka kolot cek manehna. Geus pasti paham cenah dikitu kan. Geus mati luhurna teu diragakeun dipopong ku si Kabayan pan nya nepi ka handap manehna di gulilingkeun kana lorah kana susukan. Geus nepi imah ditanya ku mana. "Mana Kabayan nangkana?" "Oh, nangkana geus kolot tadi, Mak. Ku Kabayan di di sampingan tadi tuluy di naon aranna digurilingkeun ka susukan. Mudah-mudahan bae cek Kabayan dikitukeun ngaran nangka geus kolot ieu dikitukeun. Pasti lempang sorangan nyahun." Cek mana-mana ngalamun. Aing apa dia nu goblok Kabayan jadi gitu kan. Itu nangka kolot berarti lain nangka bisa lempang ka imah sorangan. Nangka mah buah lain jelema. Mendingan paeh tidak leutik sia Kabayan. Pinter-pinter teuing jadi jelema. Tah, ti dinya tah si Kabayan. Aduh, makana pusing nyaritakeun si Kabayan. Maneh pusing teu? Urang nu pusing mah ieu nyaritakeun bae. Mudah-mudahan atuh raresep kada video ieu di like, share, tah komen, hararade nu aralu si subscribe jeung poho tah eta nu penting mah tah. Jadi hatur nuhun dulur dina video ieu urang bakalan carita ieu bae heula ieu nya saeutik heula. Engke tenang bae carita nu lainna moal katinggaleun tuturkeun bae subscribe bae tenang jeung si ieu. Ulah goyang. Assalamualaikum.